medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia Sinyo Rotman sareng Birawa si Banteng Karoban tos tiasa dicangkalak ku Kibuyut Karang sareng anak buahna kalawan tos ditawan deui ku pihak company. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios Si Konceleng Manjing Karengkeng karya Bagus Respati. Ningali Sinyo Rotman menang paneunggel ti si Bujang Garang, harita Tuan Van der Len terus nyarita deui. Ini belum seberapa, belum apa-apa, Rotman. Orang nanti akan rasakan siksaan yang lebih berat lagi. Orang benar-benar harus menipu semua tindakan orang yang salah. Dan hukuman yang berat so pasti akan orang terima. Sinyo Rotman muringis nengir nahan kanyeri. Kadenge harita ngomong deui pabaur jeung sorana anu semuh margung. Silakan, tidak takut. Yang jelas, apa yang lakukan adalah tindakan yang benar. Terserah sudah siap. Tuan Van der Bos anu harita nyarita. Well, kalau memang begitu, akan kue rasakan nanti hukuman yang akan kue terima. Hasil lagi Bujang. Tuan Van der Bos mere isarah kasih Bujang Garang. Si Bujang Garang maju deui ka hareup. Runtuyan tenggelanana ngahanca deui beuteung. Dada jeung beungeutna Sinyo Rotman. Ngajadikeun Sinyo Rotman awakna nyorosod nepikeun ka diuk ngajemprak. Beungeutna jadi barengep jeung boborot ku getih. Dak, jebrot, jelbes. Tuan Van der Len jeung Tuan Van der Bos harita terus arindet ninggalkeun eta panjara dituturkeun ku si Bujang Garang. Panjara geus dikunci deui ti luar. Si Bujang Garang leumpang dangah bangun anu gagah. Sedengkeun Sinyo Rotman ngahargung sorangan ngararasakeun kanyeri. Dina poe isukna kalembur Mekarjati datang Laraswati jeung anak buahna. Laraswati dibagiakeun di imahna Prawira. Sedengkeun anak-anak buahna sinala leureuh di jero bale pasewakan silaturahmi jeung anak buahna si Konceleng nyata anggota jejer benteng tea. Tutas silih bagiakeun sakumaha mistina harita Laraswati anu kadenge muka babaran lisan. Abdi kalintang kagetna Kang Konceleng. Jalaran Sinyo Rotman sareng Birawa dicangkalaku Kibuyut Karang. Numawi abdi sakantenan be sareng barudak ngabujeng ka dieu. Margi sakumaha hasil riungan teh kakuatan teh apan dipusirkeun di dieu. Si Konceleng unggeuk terus ngawalon. Ya aya saena be Nyimas. Margi ku cara kitu urang di dieu bakal tiasa badanten anu langkung antep. Ngeunaan rarancang oge anu tindakan urang tumali jeung Sinyo Rotman katut Birawa anu dicangkalak ku pihak company. Numawi ayeuna mah nyangakeun be kumaha saena. Nu penting abdi bakal ngarojong naon rupi rarancang sareng tindakan anu bakal dilakukeun ku Kang Konceleng. Abdi oge ngiring salempang sareng urang sarerea henteu miharep upama Sinyo Rotman oge Birawa dugikeun ka dihukum pati ku pihak company. Kitu tah Kang? Si Konceleng narik napas panjang terus kedah deui lisan.
puguh kitu pisan jalan pikiran akang oge nyimas. Penumatak urang kudu ngusahakeun sangkan si Nyoh Rosman jeung Birawa bisa disalametkeun. Prawira ngabagi paneutupna ka Laraswati jeung si Konceleng tilila terus nyarita. Ayeuna janten kumaha rancang urang teh Kang? Tindakan naon anu bakal dilakukeun ku urang dina waktos ayeuna? Oke heula ieu prawira yo. Akang boga wirasat yen pihak company bakal ngutus soldadu ka pihak urang. Sabab akang geus nyaho kana kartuna company. Tawanan bakal dimangpaatkeun dijadikeun jaminan. Ku ayana kitu tang tube bakal aya anu datang ka dieu ti pihak company. Tidinya urang engke nyusun rancang tindakan naon anu kudu dilakukeun dah gitu. Caritaan si Konceleng tetela jadi kenyataan. Sabab telila memang aya soldadu anu datang jelas utusan ti pihak company. Kedatanganana nyata mikeun surat keur ka si Konceleng. Begitu muwuh rasa simpati Laraswati jeung percaya kana wawasanna si Konceleng nya kitu deui anu sejenna. Buktina bisa nganyahoankeun bakal aya nu datang ti pihak company. Soldadu utusan anu datang teh henteu lila sanggeus namikeun surat ka si Konceleng mah terus balik deui ngabedal kudana gagancangan. Si Konceleng muka surat ti Tuan van der Len jeung Tuan van der Bos teh jelas pisan unina teh kieu. Untuk Konceleng ditusun Mekarjati Birawa si Banteng Harban dan Senior Horseman sudah kita orang tangkap. Dan untuk itu jika itu dua orang mau selamat, kasih kamu orang kesempatan untuk datang ke markas company. Dan jika dalam 3 hari ternyata kamu orang tidak datang, maka jangan menyesal. Itu 2 orang tawanan akan kita orang tembak mati. Silakan kamu pikirkan. Pemimpin mulia Van der Len and Van den Bos. Sanggeusna maca eusi surat anu digerendengkeun. Kadenge ku sarerea si Konceleng narik napas panjang terus nyarita deui. Aduh. Nya anteu salah wirasat akang teh Nyimas. Buktina pihak company ayeuna mere ieu surat. Jadi jelasna anu diharapkeun datang ka markas teh akang. Jadi nya kapaksa be akang bakal nedunan kana kahayang company. Laraswati neuteub antep ka si Konceleng. Puguh be kaget ngadenge caritaan si Konceleng kitu teh. Lantaran teu lila Laraswati terus nyarita deui. Kang Konceleng, rek angkat ka markas company. Abdi tambah bingung ieu teh Kang. Apan jelas sifat company teh tos kasakuan ku urang sadayana. Licik pinuh ku reka perdaya tipu muslihat. Nah Kang Konceleng bet percanten kitu bae kana eusina eta surat. Abdi teu ngarti Kang. Si Konceleng nyerengeh seuri. Ngabagikeun paneutupna ka sakur anu araya di dinya teu lila terus nyarita deui. Kelanan ulah waka bingung jeung kaget. Sabab pamohalan upama akang datang kitu bae mah. Sabab akang oge geus ngarti maksudna ieu surat. Ngan upama akang teu datang tangtu korban bakal leuwih loba. Sabab pihak company anu bakal datang nyerbu ka ieu lembur. Janten maksud Kang Konceleng teh kumaha ieu teh? Laraswati tumanya deui panasaran. Prawira oge tumanya kanu jadi guruna. Muhun janten kumaha maksud Kang Konceleng teh? Tah maksud akang indit ka markas teh tangtu be sanggeusna urang paheut nyieun rancang geusan ngalakukeun tindakan. Boga modal sabenerna mah urang pikeun ngalakukeun ieu tindakan atau ngungkulan ieu kaayaan. Maksud Kang Konceleng? Laraswati kerung teu ngarti kana maksud caritaan si Konceleng. Kaayaan di jero markas ku urang geus pada terang ngeunaan seluk-belukna. Sakumaha nu kaalaman ku salira Nyimas, nu tangtosna oge langkung uning ngabatan akang. Sabab apan api-api deket jeung Tuan van der Len harita teh geuningan kitu Lin. Tah eta teh modal keur urang, tuluy urang mangpaatkeun. Langkungna teh eta anggota barisan tos dipuseurkeun di lembur.
Jadi sekaligus orang bakal bisa ngayakeun rembagan pikeun nyusun rerancang. Laraswati narik napas panjang. Sabab tadi nama boga sangkaan si Konsleng rek nekad indit sorangan langsung ke markas company. Oh gitu maksud Kang Konsleng teh. Ari manawi terek sumping gitu bae ka markas company. Lantaran ente tega kasih Nyoh Rotman sareng Birawa. Ari ente ngemutkeun ngeunaan rekap perdaya jeung kalicikanana pihak company. Boro abdi kaget. Prawira ngareret ka si Konsleng anu jadi guruna teu lila terus nyarita. Nah henteu langkung saya atuh upami urang ngayakeun riungan be di balai pasewakan Kang. Beungpeung ayeuna sadayana nuju kempel. Ku emutan mah langkung enggal bakal langkung sae tangtosna oge. Si Konsleng neuteup antep ke prawira anu jadi muridna teu lila terus nyarita. Akang satuju kana usul ieu prawira. Memang leuwih gancang leuwih hade. Mangsa urang nyeun ngayakeun riungan di balai pasewakan maksud teh kitu. Kumaha nya Mas Laraswati satuju upama urang ayeuna sakalian be ngayakeun riungan di balai pasewakan, geusan ngayakeun rembagan nyusun rerancang. Laraswati ungeuk bari ngawalon pondok. Mangga abdi ngiringan Kang Konsleng. Saenggeus kitu mah harita prawira si Konsleng jeung Laraswati terus arindit ka balai pasewakan. Amuna Wangsih jeung Arum Sarimah henteu pipilueun ngan ukur ngadoakeun dina hate sangka naon anu keur dilakukeun ku si Konsleng jeung anu sejenna pinanggih jeung kaayaan anu nyugemakeun hate. Dina harti pihak company bisa kaungkulan ku pihak pribumi. Kadatangan si Konsleng di balai pasewakan dibagiakeun ku sakabeh anu aya di jero eta rohangan. Sabab geus pada nyaho jeung ngarti yen si Konsleng teh mangrupa pamimpin maranehna sakabeh. Si Konsleng diuk sila ulah kencana diuk Laraswati, sedengkeun di belah katuhuna diuk sila prawira anu jadi muridna. Sanggeusna kaayaan tenang, malah eueuh saurang-urang acan anu kumawani cumarita, si Konsleng muka caritaanana. Kadang wargi anu dipihormat ku simkuring, sanajan urang masih keneh capek pang-pangna mah kadang wargi anu nembe sumping ti lembur Jatiwangi. Tapi lantaran aya hal anu memang kacida pentingna, jadi kapaksa dina waktu ayeuna urang bakal ngayakeun riungan. Anu jadi bahan sawala nyata taya deui kajaba ti ngeunaan rarancang urang mangsa ngalakukeun tindakan. Tumali jeung kaayaan si Nyoh Rotman katut Birawa anu jadi tawanan company. Sarta pihak company anu geus mikeun surat ka simkuring. Ieu suratna anu unina memang jelas. Nyata ngondang kadatangan simkuring ka markas company upama dina waktu 3 poe teu datang ngandung harti dulur urang nyata Birawa jeung si Nyoh Rotman tinangtu bakal dihukum pati nyatana ku cara ditembak mati. Reg si Konsleng eureun heula nyaritana muterkeun paneteupna ka sakabeh anu aya di dinya. Kabehanana pada museurekeun perhatianana ka si Konsleng tanda ngabandungan kalawan daria naon anu dilisankeun ku si Konsleng salaku pamimpin maranehna. Aya salah saurang jajaka anak buah Laraswati anu ngacungkeun leungeunna terus nyarita. Salajengna kumaha Kang Konsleng? Kumaha rarancang oge tindakan urang? Tah hal ieu pisan anu jadi bahan pikeun sawala urang dina waktu ayeuna. Tangtu be ieu sawala atawa rembagan teh sing paeut jeung asak. Sabab waktu urang memang samporet. Urang kudu bisa ngamanfaatkeunana. Si Nyoh Rotman jeung Birawa si Banteng Karoban mangrupa dulur urang anu kudu disalametkeun jiwana. Simkuring teu mikeun upama kudu eta naon teh dua dulur urang teh ngalayang jiwana. Kadang wargi oge tangtos sami jeung perasaan simkuring. Riungan teh saterusna ngabahas ngeunaan rarancang anu bakal jadi ketangtuan dina sikep jeung tindakan anu kudu dilakukeun. Teu wudu lila oge riungan anu diayakeun teh. Dina poe isukna si Konsleng katingali gunter ngobrol duaan jeung Laraswati. Malah henteu di jero ieu mah ngobrolna, tapi bari leumpang di pakebonan. Si Konsleng memang geus nangtukeun sikepna pikeun miang dina poe harita ka markas company. Dariuk dina catang bari merhatikeun sabudeureun eta patempatan
Kadenge harita Laraswati cumarita. Janten Kang Konceleng teh keukeuh rek ngabujeng bae ka markas company dina dinten ieu Kang. Nya luyu jeung hasil rembagan urang. Taya deui waktu kajabat di dinten ieu nya Mas. Kan mudah-mudahan be akang bisa ngadalikeun diri dina harti pihak company bakal ngarasa saolah-olah aya di pihak anu meunang. Anu sok padahal Nyi Mas oge ieu prawira jeung anggota barisanana bakal datang sacara dedemitan ka markas company. Artina rarancang anu disusun ku urang bakal lancar dilaksanakeun sakumaha mistina. Laraswati ungeuk bari narik napas panjang. Tetep aya ari rasa salempang mah. Sokomo sanggeusna aya di lembur Mekarjati. Tet asa beuki deukeut bae jeung si Konceleng teh. Malah asa seunggah upama kudu papisah. Abdi ngartos Kang Konceleng. Nanging tetep hate mas lempang we abdi teh Kang. Mun margi sasatna Kang Konceleng teh ngadatangan ka markas company mangrupa dumukna musuh. Abdi oge henteu terang naon anu bakal dilakukeun ku pihak company ka salira Kang Konceleng. Naon anu kedah disalempang ke Nyi Mas. Kadar akang jalma anu sakieu buktina sepi tina pangabisa. Malah hirup oge nyiruruk di batur. Jalma anu pahatulalis bet arisin dipika salempang ku wanoja geulis sapertos salira Nyi Mas. Laraswati neuteub seukeut ka si Konceleng, malah katingali siga anu rada ambek. Teu lila terus nyarita deui. Ulah sasauran kitu Kang Konceleng. Dalasanaos abdi oge sami we taya anu tiasa dianggap reueus ku diri abdi. Sami abdi oge jalma anu pahatulalis. Nanging abdi sadar memang taya ajena rasa kasalempangan abdi upama ditujukeun ka Kang Konceleng. Jalma anu dipikawanoh ku sadayana luluhur ku ilmu jembar ku pangabisa. Memang taya hartos na diri abdi teh Kang. Laraswati tungkul sorana semua anu ngageleter. Si Konceleng neuteub antep ka Laraswati. Diukna oge jadi ngageser. Pangaruh geter asmara lir upama ngagerakeun awakna ngadeuketan ka Laraswati. Dengan si Konceleng lalauna nyeklan leungeun Laraswati. Nyi Mas, hampura bisi akang bieu salah dina ngedalkeun lisan. Akang oge jalma biasa anu bisa bae nyieun kasalahan. Upama anu dilisankeun ku akang nyinggung perasaan salira nya muga dihapunten. Urang memang sanasib Nyi Mas. Pantes upama dina hate akang aya geteras akadeudeuh jeung kanyaah ka salira Nyi Mas. Itu Laraswati cengkat beungeutna. Dua teutepan bantrok. Caritaan si Konceleng jelas mangrupa eusi hate anu ditegerakeun waktu harita tur langsung ka Bandungan jeung kadenge ku Laraswati. Abdi oge memang sami Kang. Rasa salempang teh margi nyaah ka Kang Konceleng. Punten Kang. Laraswati jadi henteu era deui sarua negerakeun kaayaan si hatena. Dua leungeun silih cekelan pageuh. Aya rasa bagja jeung bungah dina hate masing-masing. Dua hate anu kaancikan ku rasa deudeuh jeung cinta, dua hate anu geus sarasa. Meunang sajongjongan mah taya nu cumarita, masing-masing hate pada ngaguruh ku rasa galurana katresna. Teu lila kadenge Laraswati anu nyarita deui. Kang Konceleng, upami memang teu aya deui jalan sareng cara sejang ngabujeng ka markas company, sing waspadanya Kang nya. Abdi sareng prawira bakal mimpin anggota barisan dina wanci engke wengi. Mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun deui dina kayaan pada salamet Kang. Hampura akang oge memang kitu Nyi Mas. Ngan urang masing yakin yen anu dilakukeun ku akang ayeuna dumasar kana tinimbangan oge hasil tina rembagan urang kamari teh. Geus waktuna ayeuna akang miang Nyi Mas. Dua leungeun pacekel-cekel pageuh bangun anu embung lesot. Tapi si Konceleng gancang sadar kana kaayaan.
Sanajan diri nak keur kaentepan ku rasa kacinta, tapi lain ngandung harti kudu terus kalebuh dina sagara kasuka. Dijajabkeun ku paneuteupna Laraswati anu ngandung geter kadeudeuh jeung kacinta, si Konceleng ngalengkahkeun cukuna ninggalkeun Laraswati. Laraswati neuteub jirim si Konceleng anu leumpang bari diupat jero hatena. Kang Konceleng, baja anu taya hinggana, sabab diantara urang akhirna masilih tegerakeun si hate. Kang Konceleng muga masing salamet Kang. Nuhun Gusti anu Maha Suci. Muga Kang Konceleng ditangtayungan ku kasalametan, kalayan tiasa ditepungkeun deui sareng diri abdi. Kang Konceleng, sing salamet Kang. Abdi deudeuhnya cinta ka Kang Konceleng. Kitu diantara eusi hate Laraswati dina waktu harita. Teu kacatur di jalana, gancangna carita si Konceleng akhirna tepi ka markas kompeni. Anu ngajaga lawang gerbang tengah halangan kasih Konceleng da puguh geus diamanatan ku Tuan Van den Bosch, malah terus ngiringkeun si Konceleng nepungan ka Tuan Van den Bosch jeung Tuan van der Len. Kadatangan si Konceleng di rohangan khusus dibagiakeun ku Tuan van der Len anu dariuk dina kursi. Di jero rohangan 5 soldadu pada ngajaga, sedengkeun di luareun rohangan oge sayaga diri soldadu anu sejena dibaturan ku Ki Buyut Karang jeung 4 muridna. Kitu nate lantaran ngarti saha si Konceleng, jalma nu teu bisa dianggap enteng ajen pangartina, pamatea manepikeun ka ngamuk atawa ngalakukeun tindakan. Kabehanana nu aya di dinya kudu gancang ngalakukeun tindakan. Si Konceleng dibere kursi, diuk dihareupeun 2 ofisir kompeni anu harita pada saleuri. Tuan van der Len anu kadenge harita muka caritaan. Wow. Aku benar-benar memuji kepada kamu orang Konceleng. Berani datang sendiri sesuai dengan kita orang punya permintaan. Dan untuk itu, aku hargai kamu orang punya keberanian. Well, aku sekarang ingin tanya sama kamu orang Konceleng. Bagaimana dengan itu si Rosman dan juga Birawa si Banteng Karobar? Si Konceleng ngabagi paneutupna ka Tuan Van den Bosch jeung Tuan van der Len. Sikepna tetep tenang taya gambaran paroman anu sieun sapedah aya di tempat musuh anu sasatna kandang macan. Tuan, saya datang ke sini lantaran atas undangan Tuan berdua. Ngeunaan itu dulur atawa saudara saya yang sekarang ini ditahan, ya saya memang mengharapkan supaya dibebaskan. Coba begini Tuan Van den Bosch anu harita ngomong motong omongan si Konceleng. Well, kamu orang coba mau bicara apa Konceleng? Kita orang akan dengarkan dulu kamu orang bicara, dan terus terang saja. Memang penasaran, barangkali saja kamu orang punya pendapat, dan kemudian kita orang bisa bekerja sama. Coba kamu orang mau bicara apa Konceleng? Begini Tuan, seperti sudah saya katakan beberapa kali, kalau Tuan berdua ngajak saya kerjasama, tidak apa-apa, asal dalam bentuk kerjasama anu saling menguntungkan. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, tapi sekarang tindakan Tuan berdua ini teh jelas merugikan bangsa pribumi Tuan. Sebab Tuan jelas-jelas ialah mau menjajah bangsa kami di sini. Dan sudah tentu pribumi di sini ngerasa tidak dihormati ku tuan-tuan. Ya tentu saya pihak pribumi di sini berontak. Mereka ingin membela haknya. Sebaliknya tuan-tuan harus mengerti dan melihat kenyataan ini. Jangankan kami manusia, ya binatang juga kalau diancam kehidupannya mah pasti saja dia itu akan membela diri. Tuan van der Len jeung Tuan van der Bosch silih reret. Katingali paroman beungeutna ngemuka ambek. Si Konceleng tetela kalah ka mamatahan ka maranehna duaan. Si Konceleng kadenge harita nyarita deui. Tuan-tuan seharusnya sadar bahwa tindakan yang didasarkan kepada rasa ingin senang sendiri, ingin menang sendiri, ingin merusak kehidupan orang lain itu teh salah Tuan.
Jawab, sekalipun Tuan dan kami beda bangsa, akan tetapi rasa itu tunggal, Tuan. Kalau Tuan dicubit ngerasa sakit, kami juga sama akan ngerasa sakit. Jadi seharusnya lah kita itu memperlakukan orang lain harus secara seperti kepada diri kita sendiri. Pengertiannya, Tuan-tuan harus mempunyai rasa manusia yang menjalankan kemanusiaan. Kita ini sama-sama makhluk Tuhan, Tuan. Jadi saya berharap Tuan berdua segera memperbaiki langkah. Kami ini sebenarnya bangsa yang ramah. Tapi kalau terus-terusan diinjak, tentu saja akan marah. Jadi begitu sikap dan apa yang saya katakan ini, Tuan. Begitu. Tuan Van den Bos jeung Tuan Van der Len pada balerem beungeutna. Sarua pada ambek kasinggung ku caritaan si konsleng. Sikap jeung caritaanana anu bener-bener wani dina waktu harita. Waktu senawargi tanya kapan dewai. Urang ecakeun deui serius si konseling dinten ieu wayahna. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha salajengna nasib si konseling anu tos aya di markas company. Urang guar sakedik-sakedik enjing insyaallah. Sim kuring dinten ieu kedah undur pamit hatur nuhun kana sadaya sadanana punten samudaya kelepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.